Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nangkung ti payun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahi Robbi kalayan hidayah sareng inayahna urang sadayana tiasa kempel dina tempat kalawan dina kaayaan sehat walafiat. Rerencangan anu kusim kuring dipika hormat dina ieu waktos sim kuring bade nerangkeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten urang sadayana kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira. Pikeun urang sadayana tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Kumargi kitu urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna. Dina kawitan ti ayeuna dina salah sahiji hadis diterangkeun anna hudpatu minal iman nu hartosna kabersihan teh sabagian tina iman. Tina hadis eta urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuanna nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang upami urang sadayana iman ka Allah. Berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung nu nyebabkeun urang teu suci. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Urang kudu mika cinta kabersihanna hate urang ge milu bersih. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadaya. Allahumma amin. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadayana sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti Nu Maha Welas tur Maha Asih. Rerencangan sadaya anu dipika hormat cekap sakitu sim kuring nyanggakeun pihatur pamungkas pisagem bilih aya basa anu kirang entep saeuleurna atanapi kecap anu kirang marenah larapna mugi kersa ngahapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.